lengkap aya geus kabeh. Kalayan inayah ti Gusti Allah, alhamdulillah. Dina wengi ieu urang kempal di dieu nina raraga nu teu jelas. Undangan pertama walimatus safar. 2 poe diralat deui silaturahim. 2 poe deui diralat deui kumaha ka haji bae. Ai sia kumaha sih? Ya dage geus teu kakaper puyeng meureun lagi. Alhamdulillah deuk nu mana bae ngaji-ngaji keneh. Geus urang kuari kumpul di dieu lepaskeun kepentingan-kepentingan, lepaskeun muatan-muatan, lepaskeun segala rupa nu pejabat baju jabatanana gantungkeun di tanggal awi. Ulah bawa ka dieu. Anu partai gantungkeun di tanggal rambutan. Ulah aya polisi periwit nabikeun ka monyet. Urang kabehan kuari ulah make baju-baju eta hiji we ngaji beres. Ja polisi ge moal salilana jadi polisi bakal paeh geus paeh bakal ditanya. Abri moal salilana mamawa balok di dieu. Ai hayang mah bawa tuh di kolong balok ku sia. Bakal paeh sarua bae. Nu di partai, nu di pamarentah kiai bakal paraeh geus paeh moal ditanyakeun naon amal perbuatan. Amal ai kiai ona mentah geus jelas cara batu amal-amalanana. Jaunggal poe maca Quran mun anu ngondang tapi. Tak bangsa si ieu tah. Aya anu ngondang maca kulhu. Anu ngondang tilok. Ya Allah. Ku bloon tah kiainya. Atuh kiai bloon atuh komo sia. Ablaul bloon sia mah. Urang lepaskeun maksudna gerage yuk urang ngaji mah neangan ilmu menuju ridho Allah